tata makna. Biasana ulikan nama ulikan semantik. Jadi semantik ngaguar ngeunaan tata makna nu aya dina basa Sunda. Tah dina deungeut ieu urang baris ngaguar ngeunaan tata makna dina basa Sunda. Aya nu kantos diajar. Ya, mudah-mudahan anu kantos tiasa janten naon jalan pikeun emut deui. Anu teu acan mangga diperatoskeun kusim kuring baris diberendelkeun aya sabaraha anu patalis sinareng tata makna dina basa Sunda. Ya, urang kawitan, tata makna mangrupa widang ilmu ya, anu maluruh ngeunaan harti kecap jeung parobahan harti kecap. Jadi nu sekup anu leuwih luhur tina tadi morfem fonemnya, jadi anu disebut kecap. Jadi kumaha hartina teh gitu. Karena sababna masa langsung kana kecap, sabab ari kecap mah ngandung maksud ataupun tujuan utangtu gitu. Terus jadi bisa dipaluruh maksud jeung hartina gitu setiap kecap teh. Aya naon wae dina harti kecap nyata. Anu kahiji aya harti leksikal, anu kadua aya harti gramatikal, anu katilu aya harti denotatif, anu kaopat aya harti konotatif, anu kalima aya harti sinonim, anu kagenep aya harti antonim, nu ka-7 aya harti homonim, nu ka-8 aya harti hiponim, nu ka-9 aya harti polisemi. Tah eta ngeunaan harti kecap. Salajengna aya parobahan harti kecap. Anu ngawengku nu kahiji aya harti nu ngalegaan atau nu disebut generalisasi. Nu kadua aya harti nu ngaheuretan nu disebut non spesifikasi. Jadi ngaheuretan. Nu katilu aya nu disebut harti nu ngaluhuran atau disebut ameliorasi. Ya, kantos nguping ameliorasi dina bahasa Indonesia. Ya, tangtosnya aya nu kantos nguping. Salajengna anu kaopat aya harti nu ngahandapan peorasi. Anu kagenep aya harti nu matukeurkeun sinestesia. Jeung anu pamungkas aya harti kecap ngupamakeun atawa istilahna sok disebut asosiasi. Tah, kumaha kartos? Jadi aya 2 harti dina bahasa Sunda, aya harti kecapna sorangan, aya parobahan harti kecap. Jadi mun harti kecap mah harti dasar misalkan, terus parobahanna jadi kumaha? Nah, eta tadi parobahanna aya sabaraha? Aya 7. Ya. Sedangkan ari harti kecap mah aya salap